Aduh, lapar. Ih. Naon, neng gelis. Mau mau yuk. Oh, sok we neng nanti payun jeung ang keur ka Pamang Kapamang, hayo eleng lamikeun laptop. Si Aang ayeuna nu hesek pisan diajakna. Kumaha nya bisa lesot tina laptop eta? Oh, wah ajak jajan cimol, bisa sok ribut ya jajan cimol mah. Ang. Kulan. Tong jajan cimol yuk. Hanya sok we jajan cimolnya Jung, ti payun Jung. Ih, atuh hayu jeung Aang. Ya, non pan angka bo ayeuna keur didamel kan. Ih, hayu atuh wang sing lada enak geraweak kieu mah. Ih, Buku keur kagok Akang Jung ti heula. biasa ya tuh minta gitu. Wang nyanyi, biasanya sok resep nyanyi. Hanya bisa mengatakan apa yang kurasa. Neng, kula gandeng atuh Akang Jung teh konsen ieu. Atuh kan we, biasana ge sok akang teh resep. Cabel gitu kikieuan wae. Cicing. Ini mah mau yuk kasih eta kasih sami. Jung kasih sami mah Jung, ti payun Jung. Keur kagok. Atuh anterkeun yuk. Jung kasih sami mah Jung. Pan Akang ge akan keur ka Pamang ieu. Jung, ingin rewe wae Jung. Kasih sami mah. Atuh engke abi uihna teh. Astagfirullah. Nya Jung. Rek angkat mah Jung. Dasar ah. Lempang nya gendut di ngagorolong neng lah. Diam naon kalagian ka dieu? Naon? Biasa namanya teh tara daek lempang. Kok aya lempang? Aang urangna sibuk wae ayeuna mah. Sibuk naon? Luka deh sih Amin ngoprek wae laptop PC. Kita ada harga meni embung. Lancik mana sibuk wae? Heeh. Buat teh mah lain sibuk digawes ya. Naon atuh? Ingat teu bahasa kamari? Lancik mana ngomong hayang nambah pemajikan? Oh, ingat. Terus kumaha? Nah, buah-buah mah ngoprek laptop wae teh lain keur digawe. Buat teh mah keur neangan awewe sejen ya. Nya Min. Aang urang tara bisa diganggu ayeuna mah. Nya ada gitu ayeuna keur ka asmara mah bisa diganggu. Kamu lamun keur chattingan mah ditanya aja mau ngajawab bukan mau ingetin. Oh, gitu nya Min. Aduh, karunya atunya teteh. Jauh-jauh merantau ke Korea. Di dieu si Aang kalah nyangan awewe sejen. Heueuh sia meh. Tuh diselidiki. Selidiki. Eta heueuh. Tamun bisa mah teh keur eueuh lanceuk maneh. Bukaan laptopna. Buat mah aya foto awewe. Buka we FB-na bisi keur inbokan ge. Oke manehnya. Awas zaman kapanggi. Babetkeun laptopna. Harunya teteh urang atuh. Jauh-jauh gawe. Salakina kalau ka awewe sejen. Kumaha pipikiranna. Teke. Ulah, mending babetkeun laptopna, minta bisa selingkuh.
Min, nah hanya cek orang teh yang wae. Aing ge naon? Mana ya lancek maneh mah. Sibuk chattingan. Nya meureun Min. Udah poeun ka maneh mah meh. Saya nu anyar mah. Hanya ka adi sorangan poho. Kok bisa gitu sih? Teh, meh. Geus teu nyaheun teh ka maneh teh. Hanya teu nyaaheun ka adi sorangan teu ngarti. Ih, ya kudu namanya ka adi mah. Hanya poho ku gara-gara awewe aya nu anyar. Geus ek mulang urang mah. Yakin? Rek diantar mah. Ulah teuing dipanggil di jalan da. Jangan moal neang meh, ka maneh mah teu nyaheun. Maneng geus Min, urang mah ek mulang ah. Ayo nya. Ya aja atuh, hati-hati. Yuk, siap. Deng si Aang ini tenang. Benar-benar geus teu nyaaheun ieu mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah teu neang, abi teh capek nyalira papa. Kan misi samping teh jauh. Kayaknya ampun neng, ang dah ke kapamang ieu teh da. Damel-damel. Kerang ka kawan nanya. Yang Ismam can? Ada masalah kawan. Kerang ya. Warung pembukaan laptopna sarana wae. Ih, di mana sih? Nunda foto-foto apa teh? Hah? Biar aku sih Aang kan kieu. Emak. Aduh, ih naon ieu? Di mana sih? Tetep kapangi eueuh teu ngarti. Mananya? Naon ieu di? Lieur ah. Kumaha ieu teh? Itu. Hei, tadi neng naon? Mukaan ieu nya maneh mah. Ih. Bangun. Mukaan naon ieu, hah? Entongan, eta Naon? eta nu kitu be. Ih. Dasar madit. Ya, neng, mama lah. Ayo atuang amang. Kang eta tuh ojayan gitu. Ayo be eta laptop. Ada teh yang amang. Nah, itu bisa san pakai tahun adi teh. Bener. Keperingan kalau geus aruh. Angkesnya Kak Adi. Ayo sibuk, tapi Adi yang ulin dia mengikung. Ya. Ntar Adi kasih samin. Ya. Ayo. Yo. Terus kenapa nih, Kak? Ayo ah. Kayak deui eta nganter Adi dong yang ulin embung nganter embung deui. Hah?
Olah saat itu. Yuk. Kalau dioprek gitu. Kayak mau ngeteng sih ya? Ih, ada pohon. Samin. Salah dia enak dia teh. Ya dong, biasakan. Ya pan tadi nanti orang yang lanjut tehnya. Sok dahar bareng, mandi bareng di Cileur jeung Munding. Ngorong bareng, hitut patembal-tembal. Ah, pokoknya mah orang tuh bisa hirup tanpa lanjut orang mah. Tapi pan meureun Kang Ucup ge kudu gawe, kudu ngarayu cita-citana. Ah, pokoknya mah kudu cicing di dieu jeung urang ulah ka mana-mana, ulah gawe. Jeung urang we, ge urang usaha lamun eueuh lanceuk. Penindung bapak geus areueuh. Manya Kang Ucup kudu ngasuh maneh wae. Ah, pokoknya mah ulah sim ka mana-mana we cicing di dieu. Ya Samir. Ya urang selidiki pokoknya da eueuh ka awewe sia. Eueuh pokoknya mah. Disaun mana yang ngana meureun. Da eueuh sia Samin. Ye, eta teh deuna disumputkeun ame cekap manggih ku maneh. Manehna we nu boloho. Atuh urang kudu kumaha nya? Nah, geus we nama maneh mah pasrah. Pasrah naon, Min? Yen maneh bakal boga ka ipar 2. Ih, maneh mah. Hei, ayo yuk. Yuk. Bisa. Kami ya. Yo siap. Oh, no nya nya, bisa jaga di urang ah. Iya, iya. Kita sampean ke mana ya, Nak? Ayo we. Di rumah wae, di rumah. Oke, kontak lo. Yo siap. Telepon we. Oke, siap, siap. Adiknya naon? Ayo Kang. Mau ngalih ke mana? Iya, Neng. Kan apa? Ang teh ditugaskeun di luar kota. Ayeuna teh. Jauh-jauh teuing ari atuh jeung saha tuh? Kan ini tes agengnya. Terus kami kan aya cita-cita dan cita-citanya. Terus kamu kerja kan supaya Neng bisa kuliah, yang bisa nyampe Neng kuliah juga kan ngejang biaya Neng. Terus sama yang juga we, di mana dia ya? Kita angin kan Neng. Ya Nengnya kan ang teh berangkat dia pada nyari ajisnya, jangan yang Neng kan ya gitu nih. Jadi sejauh ang kemana-mana lagi kan tetap masih bisa kontekan gitu. Kayak kok ang di telepon lah di kontak di. Kayaknya bagusnya ang pamit tuh. Ya kan mana sih bisa jaga diri. Nanti gampang lah kontekan dengan ang. Doakeun ang lamun jadi itu. Sing gede milik mah. Tapi tetap jangan main-main kene ang bukan miliknya. Nih. Ini ya. Sini bagusnya, sih bisa menjaga diri kalinya. Ya, angkat ya. Assalamualaikum. Ternyata saya tidak bisa sangka si Aan. Abis curiga segala rupa, padahal si Aan teh bener-bener digawe bebelaan yang Abi. Ya Allah, sehatkeun Aan Abi. Lancarkeun usahana, dimudahkeun karena segala rupana. Sing sehat.
Oh, nya Min. Orang tara bisa diganggu ayeuna mah. Da. Gitu anu keur kasmaran mah. Mau bisa dibanggu bukan. Oh, iya. Halo, Bang. Astagfirullah, ya Allah. Astagfirullah. Nya ada gitu anu keur kasmaran mah. Mau bisa diganggu. Kamu lamun keur chattingan mah. Ditanya dia mau jawab bukan mau ingetin. Yo, cek. Ah. Tadi nanti orang yang si Ambe nya sok dahar bareng, mandi bareng di Cileur jeung Mundi. Action. Lah yang serius. Kalau lah yang seriusnya Kak. Oh, sehat kembali. Ya Allah. Iya, lihat soalnya. Kira ya Pak Nik. Lu mau Pak Nik mah. Dari tinggal ya. Stop. Halo. Sama sini. Ya. Action. Yo. Tilu action. Kami mewakili dari kru Hasan Family mengajak rekan-rekan Ciamis khususnya daerah Cikoneng, Sadananya dan sekitarnya untuk bergabung pada komunitas YouTubers kita demi kemajuan channel kita bersama. Bersatu Ciamis Bisa.